Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma 'allimna min ta'wili hadzal kitab wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngawas kana ieu kitab Qatrul Qais. Kala nyepri kaberkahan ku nyebat asmana Allah. Ar-Rahmani sifatna Allah anu maha welas, Ar-Rahim tur anu maha asih. Alhamdu ari sadaya jenis puji lillahi tatangtu ka Allah Rabbil alamin anu mangiranan sadaya alam. Wal aqibatu jeung ari akibat tegasna ganjaran anu dipuji lil muttaqina eta pikeun pirang-pirang jalma anu takwa. Wassalatu jeung ari rahmatna Allah wassalamu jeung panghormatan Allah ala sayyidina eta muga tetep kadunungan urang sadaya Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi sareng kulawargina Nabi wa ashabi jeung ka para sahabatna Nabi. Mas'alatun ari teh hiji masalah idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun. Ma eta naon al imanu ari iman. Fal jawabu mangka ari jawabanna amantu ari iman eta ngimankeun kaula billahi ka Gusti Allah. Wa malaikatihi jeung ka para malaikatna Allah wa kutubihi jeung kana pirang-pirang kitabna Allah. Wa rusulihi jeung ka pirang-pirang utusanna Allah wal yaumil akhir jeung imankeun kana poe akhir wal qadari jeung kana qadarna Allah khairihi tegasna sae-saena qadar wa syarrihi jeung awan-awana qadar minallahi taala netep ti Allah taala. Mas'alatun ari ieu eta hiji masalah idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun wa kaifa jeung eta kumaha tu'minu ngimankeun anjeun billahi ka Allah. Fal jawabu mangka ari jawabanna inna anallaha ta'ala eta sanyana Allah ta'ala ahadun eta dat anu sahiji hayyun tur anu jemenang alimun tur anu muninga qadirun tur anu kawasa muridun tur anu ngarsakeun sami'un tur anu nguping basirun tur anu maha ningali mutakallimun tur anu maha ngandika baqin tur anu tumetep khalaqun tur anu ngadamel Razzaqun tur anu ngarijieun Rabbun tur anu mangeranan tanapi nu diibadahan wa malikun jeung anu ngamili bila syarikin kaun hantai rencang walatidin jeung lawanan walanidin jeung anu nyamian. Mas'alatun ari hiji masalah idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun wa kaifa jeung eta kumaha tu'minu ngimankeun anjeun bil malaikati ka pirang-pirang malaikat. Fal jawabu mangka ari jawabanana annal malaikata eta satemen-temenna ari pirang-pirang malaikat. Asnapun eta pirang-pirang sifat. Sifat asnapun eta pirang-pirang warna. Paminhum mangka eta tetep disapalihna malaikat hamalatul arsy ari malaikat hamalatul arsy tegasna anu mikul aras. Wa minhum nya eta tetep disapalihna malaikat hafuna ari malaikat hafuna anu ngurilingan aras. Wa minhum nya eta tetep disapalihna malaikat ruhaniyuna ari malaikat ruhaniyun. Wa minhum jeung eta tetep disapalihna malaikat karubiyuna ari malaikat karubiyun. Wa minhum jeung tetep disapalih malaikat safaratun al malaikat safaroh pelantara antara Allah jeung Nabi Jibril tegasna malaikat Jibril wa Mikailu jeung malaikat Mikailu Israfilu jeung Israfil wa Azrailu jeung malaikat Izrail. Wa minhum nya tetep disapalihna malaikat hafadatun ari malaikat hafadah. Wa minhum nya tetep disapalihna malaikat katabatun ari malaikat katabah nyatetkeun. Wa kulluhum jeung ari sakabehna malaikat makhlukuna eta anu didamel kabeh ambidullahi anu jadi abidna Allah. La yusafuna anu teu disifatan jeung malaikat bidzukuratin ku sifat lalaki wala bi unusatin jeung ku awewe. Walaisa jeung henteu aya lahum pikeun malaikat naon syahwatun ari syahwat wala nafsun jeung
nafsu wala abun jeung bapa wala umun jeung indung wala yashrabuna jeung tara ngaraleut ieu malaikat wala yakuluna jeung tara barang tuang ieu malaikat wala ya'suna jeung tara maksiat ieu malaikat Allah ka Allah nyulayaan ieu malaikat Allah ka Allah wala ya'suna jeung tara nyulayaan ieu malaikat Allah ka Allah makana perkara amarahum anu marentah Allah ka malaikat wa yaf'aluna jeung midamel ieu malaikat makana perkara yumaruna anu diparentah ieu wa mahabbatuhum jeung ari mika cintana ka malaikat syartul imani eta syaratna iman wa bugduhum jeung ari mika ngewakna ka malaikat kufrun eta kufur masalatun ariya teh hiji masalah idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun wa kaifa jeung eta kumaha tu'minu ngimankeunana anjeun bil kutubi kana pirang-pirang kitab fal jawabu mangkari jawabanana annallaha eta satemen-temen ari Allah anzala eta parantos ngalungsurkeun ya Allah al kutuba kana pirang-pirang kitab ala anbiya'i ka pirang-pirang nabina Allah wa ya nari kutub munazzalatun eta anu dilungsurkeun gue ro makhluqatin lain anu didamal lain makhluk qadimatun tur anu qadim bi ghairi tanaqudin kalawan henteu aya tanakud ikhtilaf wa man jaza jalma syaka anu mangmang ieu man fiha dina kutub min ayatin tina saayat au kalimatin atawa sakalimah faqad kafara mangka teman-teman kupur ieu man masalatun ari hiji masalah idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun wakam jeung eta sabaraha kitaban tina kitab anzala nu parantos ngalungsurkeun Allah ala anbiya'i ka pirang-pirang para nabina Allah fal jawabu mangka ari jawabanana mi'atu kitabin eta 100 kitab wa arba'atu kutubin jeung 4 pirang-pirang kitab anzala paratos ngalungsurkeun saya Allah Gusti Allah minha eta tetep tina sapalihna mi'ah asyru kutubin ari 10 pirang-pirang kitab ala adama eta anu tetep ka Nabi Adam alaihi salam alaihi eta tetep ka Nabi Adam assalamu ari keselamatan atau penghormatan Allah wa anzala jeung parantos ngalungsurkeun sa Allah taala min hatina mi'ah khamsina kana 50 kitaban tina kitabna ala Sisa alaihi salam kana Nabi Sisa alaihi salam wa anzala jeung parantos ngalungsurkeun sa Allah taala min hatina mi'ah sapalihna mi'ah salasina kana 30 kitaban tina kitabna ala Idris alaihi salam kana Nabi Idris alaihi salam wa anzala jeung parantos ngalungsurkeun saha Allah taala minha tina sapalihna mi'ah asyra kutubin kana 10 pirang-pirang kitab ala Ibrahim alaihi salam ka Nabi Ibrahim alaihi salam wa anzala jeung parantos ngalungsurkeun saha Allah taala al-Injil kana kitab Injil ala Isa alaihi salam kana Nabi Isa alaihi salam wa anzala jeung parantos ngalungsurkeun sa Allah taala Taurat kana kitab Taurat ala Musa alaihi salam kana Nabi Musa alaihi salam wa anzala jeung parantos ngalungsurkeun sa Allah taala Az-Zabur kana kitab Zabur ala Daud alaihi salam kana Nabi Daud alaihi salam wa anzala jeung parantos ngalungsurkeun sa Allah taala Al-Qur'an kana Al-Qur'an ala Muhammadin ka anu tetep ka kanjeng Nabi Muhammad al-Mustafa an bisalih masalatun ari teh jeung masalah idza qila di mana diucapkeun laka ka anjeun wa kaifa eta kumaha tu'minu iman keunana anjeun bil anbiya'i ka pirang-pirang nabina Allah fal jawabu mangkari jawabanana anna awalal anbiya'i eta sateman-temanna ari pangpayuna pirang-pirang nabi Adamun eta Nabi Adam alaihi salam wa akhirahum jeung sateman-temanna ari akhirna anbiya Muhammadun eta kanjeng Nabi Muhammad salawatullahi ari pirang-pirang rahmat Allah alaihi wa ta'ala muga tetep ka anbiya ajmain atageus sadayana
Kulluhum ari sadayana anbiya kanu eta ya anbiya mukhbirina eta anu ngabejakeun kabeh. Nasihina tur anu nganasehatan kabeh, shodiqina tur anu bener kabeh, mubalighina tur anu nyampikeun kabeh. Amirina tur anu marentah kabeh, nahina tur anu nyarek kabeh. Umana Allah taala kana pirang-pirang amanatna Allah taala. Maksumina tur anu diraksa kabeh minaz zalali tina pirang-pirang dosa anu leutik wal kabairi jeung pirang-pirang dosa anu garede. Wa mahabbatuhum jeung ari mika cintana anbiya syaratul imani eta syaratna iman. Wa bughduhum jeung ari mika ngewana ka anbiya kufrun eta kufur. Masalatun ari eta hiji masalah idza qila di mana diucapkeun laka ka anjeun wa kam jeung eta sabaraha min ashabi syar'i anu tetep di pirang-pirang anu ngagaduhan pirang-pirang syariat. Wal jawabu mangkari jawabanna sitatun eta genep. Adamun tegas Nabi Adam wa Nuhun jeung Nabi Nuh, Ibrahim jeung Nabi Ibrahim, Musa jeung Nabi Musa, wa Isa jeung Nabi Isa, wa Muhammadun jeung Kangjeng Nabi Muhammad. Shalawatullah ya pirang-pirang umat Allah alaihi eta muga tetep ka kulun ajmain tegasna sadayana. Wa kullu syari'atin jeung ari sakabehna syariat mansukhatun eta anu disalin bi syariati Muhammadin ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu muga nabi rahmat saha Allah Gusti Allah alaihi ka Kangjeng Nabi Muhammad wa sallam sareng muga nabi penghormatan Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Masalah tunari eta hiji masalah idza kila di mana diucapkeun laka ka anjeun wa kam jaeta sabaraha minal anbiya ti pirang-pirang nabi. Pajawabu mangkari jawabanna mi'atu alfin eta 100.000 wa arba'atun jeung 40 alfin nabiyyin jeung 40.000 nabi, yakni 100 wa isruna alfin nabiyyin jeung 20.000 nabi, jadi 124.000 nabi. Masalah tunari eta hiji masalah idza qila di mana diucapkeun laka ka anjeun wa kam nyaeta sabaraha anu aya ieu nabi minal anbiya'i ti pirang-pirang nabi al mursalina anu diutus kabeh ya nanyakeun anbiya anu diutus. Jadi rasul fa jawabu mangkari jawabana 300 eta 300 wala salasata jeung 13 mursalan tina anu diutusna 313. Masalah tunari eta hiji masalah idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun wa asma'uhum jeung ari pirang-pirang jenenganana anbiya wa adaduhum jeung pirang-pirang bilanganna anbiya syaratul imani eta syaratna eta naha jadi syarat iman amla atawa henteu apa kana bilangan jeung jenenganana. Fa jawabu mangkari jawabanna laisa eta henteu ieu asma'uhum indana munggu urang sadaya bisyartil imani bisyartil imani syartil imani teh fala jawabu laisa indana bisyartil imani eta kalawan jadi syaratna iman liqali ta'ala karena dawan Allah ta'ala minhum ma qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Minum eta tetep tisapalina anbiya manari jalma qasasna anu ngisahkeun kami ka man alaika tetep ka anjeun Muhammad wa minhum ya tetep tisapalina anbiya manari jalma hari nabi teh alam naqsus anu henteu ngisahkeun kami ka man alaika ka anjeun Muhammad. Masalah tunari eta hiji masalah idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun wa kaifa jeung eta kumaha minum iman keunana anjeun bil yaumil akhiri kana poe akhir. Fa jawabu mangkari jawabanna annallaha ta'ala eta sateman-teman ari Allah ta'ala yumitu eta ngawatana Allah al khalaiqa ka pirang-pirang makhluk kullahum tegasna sakabehna khalaik illa man angin jalma kana nu aya ieu man fil jannati anu tep di surga wan nari jeung neraka jeung dina neraka wa yuyim jeung ngahirupkeun Allah ka khalaik wa yuyim jeung ngahirupkeun ka khalaik sa Allah taala wa yasyurum jeung ngumpulkeun Allah ka khalaik wa yuhasibuhum jeung ngahisab Allah ka khalaik wa yakumu jeung hukuman Allah bainahum antep antara khalaik bil adli kalawan adil.
Paman mangkasa jalma kana anu aya ieu man min ghairil malaikati tilain malaikat wal jinni jeung jin wal insi jeung manusia fa inna mangkasa teman-teman ari man yatalasuna eta nu bakal maut kabeh. Paman mangkasa jalma kana anu aya ieu man fasikon eta nu fasik lam yamako mangka moal tumetep ieu man moal langgeng ieu man finari dina neraka ba'dal hisabina sabada hisaban. Wa amal mu'minuna jeung anapun ari pirang-pirang jalma mukmin fa fil jannati mangka anu tetep di surga teh khaliduna eta anu langgeng kabeh. Wa amal kafiruna jeung anapun ari pirang-pirang jalma kafir fa finnari mangka anu tetep di neraka khaliduna eta anu langgeng kabeh. Wala tapna jeung moal hancur naon aljannatu surga wa naru jeung neraka wala ahlu ma jeung moal hancur ahlina surga jeung neraka. Wa man jeung sajalma syakka anu mangmang ieu man fi syai'in dina hiji perkara min hadhil asya'i tina ieu pirang-pirang perkara faqad kafara mangka taman-taman kufur ieu man. Mas'alatun ari teh jeung masalah idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun wa kaifa jeung eta kumaha tu minung imankeunana anjeun bil qadari kana qadar khairihi tegasna sayana qadar wa syarrihi jeung awuna qadar minallahi ta'ala anu tetep ti Allah ta'ala. Fa jawabu mangkari jawabanna Allah eta sateman-teman Allah khalaqa eta parantos ngadamel Allah al khalaiqa ka pirang-pirang makhluk. Wa amaro jeung marentah Allah na jeung nyaramel Allah khalaqa jeung ngadamel Allah Allaha kana papan wal qalamah jeung kana kolam pena Allah taala mahfud teh papan. Wa amarohuma jeung marentah Allah ka lauhin jeung kolam ayak tuba kana nyatetkeun ieu lauhin jeung kolam amal ibadi kana pirang-pirang pagawean pirang-pirang abid. Fa ta'atu mangka ari taat bi qada illahi ta'ala eta kalawan keputusan Allah taala malur Allah wa qadarihi jeung kawasan Allah fil ajali di ajali wa iradatihi jeung kersaningna Allah wa amrihi jeung parentah Allah wa ridhoihi jeung karidhoanna Allah wal isyanu jeung ari kamaksiatan bi qada illahi ta'ala eta kalawan keputusan Allah taala mun Allah wa qadari jeung kakawasan Allah wa iradati jeung kersaningna Allah fil ajali di ajali walaisa bari lain ieu isyan bi amri eta kalawan parentahanna Allah wala biridoi jeung eta kalawan ridona Allah teu kalawan ridona Allah wa hum al nari khalaik yusabuna eta nu bakal diganjar kabeh netepan kana taatna wa yu'aqabuna jeung bakal disisa kabeh netepan kana maksiatna wa kullu dzalika jeung ari sakabehna itu sawab jeung iqab biwadi eta kusabab janjina Allah taala menurut Allah wa wa'idi jeung ancamanna Allah janji pikeun dina kataatan ancaman dina kamaksiatan teh masalah tu nari teh masalah ida kira di mana ucapkeun laka ka anjeun al imanu nahar iman ya tajza'u eta dari masa juz amla atawa henteu fa jawab mangka ari jawabana al imanu eta ari iman la ya tajza'u kitu nya eta henteu narima juz ieu iman li anau kana sateman-teman iman nuruna eta cahaya fil qalbina hati wal aqli jeung akal wa ruh jeung ruh mim bani adamati anak turunan Adam itu wa karna ari iman hidayatullah taala eta pituduhna ti Allah pituduhna Allah alaihi kana iman paman mangka saha jalma alaihi tailing kana iman alaika mukmin angkaro anu nolak ieu man sayan hiji perkara min hatina ayana iman eta jadi hidayah faqad kafaro mangka teman-teman kufur ieu man masalatun ari teh masalah ida kira di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun mal muradu bae tanaun al muradu ari nu dimaksud bil imani ku iman fa jawabu mangka ari jawabanana al imanu ari iman ibaratun eta ari iman
ibaratun eta hiji bahasan min tauhid tina nauhidkeun. Masalatun ari teh hiji masalah ida kira diucapkeun laka ka anjeun as-sholatu ari salat anu 5 waktu was-saumu jeung puasa bulan Ramadan wa zakatu jeung zakat baik pikeun harta teu pikeun badan. Wa hubbul malaikati jeung mika cintana malaikat wa hubbul kutubi jeung mika cintana kana pirang-pirang kitab. Wa hubbur rusuli jeung mika cinta ka pirang-pirang rasul wa hubbul qadari jeung mika cinta kana qadar khairihi sayana qadar wa syarrihi jeung tegasna sayana qadar wa syarrihi jeung auna qadar minallahi ta'ala eta minallahi ta'ala nu tepti Allah ta'ala wa ghai minallahi ta'ala nah eta tepti Allah ta'ala wa ghairu dalika jeung ari lian itu kulun minal amri bayana daliknya eta tina parentah wa nahi jeung larangan wa itba'i sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung tina tumut kana sunnah perjalananna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awana etari madkur geus ditutur kabeh minal imani eta tina iman amla atawa henteu fa jawabu mangka hakikatna imannya minal imani eta tina hakikatna iman atawa asalna iman amla atawa henteu fa jawabu mangka ri jawabana la lain hakikat iman li anal imana kana sateman-teman ari iman ibaratun eta babasan tauhid tina nauhidkeun wa ma jeung ari perkara siwa dalikan teu salian itu mazkur kulun teh syaratun eta syarat min syaraitil iman tina sawarana pirang-pirang syaratna iman. Mas'alatun ari eta hiji masalah idza qila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun al imanu ari iman bisifati taharati eta kalawan sifat suci amla tawan teu fajau mangkari jawabana al imanu eta ari iman bisifati taharati eta kalawan sifat suci wal kufru jeung ari kufur bisifatil hadatsy eta kalawan sifat hadas najis wa yantaqidu jeung narima batal bi kusabab kufur naon jami'ul jawarihi sakabeh pirang-pirang amalan anggota badan masalah tembunyi ari ieu teh masalah idza kila di mana-mana diucapkeun laka ka anjeun alimanu ari iman makhlukun eta nu dijieun didamel makhluk teh au ghairu makhlukin atawa eta lain makhluk iman teh makhluk atawa lain fal jawabu mangkari jawabanana al imanu ari iman hidayatun eta hiji hidayah pituduh minallahi ta'ala ti Allah ta'ala wa tasdiqu jeung ngabenerkeun bil qalbi ku hate bima kana perkara jaan ngadatangkeun bi kana masa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minillahi ta'ala tepti Allah ta'ala wal iqraru jeung netepkeun eta ngucapkeun dua kalimat syahadat bilisan ku lisan fal hidayatu mangkari hidayah sunur rabbi eta dadamelan pangeran wa wa nari sunur rabbi qadimun eta nu qadim wa tasdiqu jeung ari ngabenerkeun wal iqraru jeung netepkeun fi'lul abdi kana padamelan abid lain ari nya wa tasdiqu jeung ngabenerkeun wal iqraru jeung netepkeun fi'lul abdi kana padamelan abid wa wal nari iman mana ya fi'lul abdi salah fi'lul abdi ari pada melan abdi wa huwa fi itu kumaha teh bahasana teh ya Allah rizalul ayati sunur rabbi wa qadimun wa walna ari fi'lul abdi muhdatsun eta anu di anyarkeun didamel wa kullu ma jeung ari sakabeh perkara jaa anu datang ieu ma anil qadimi tidat anu qadim yakunu eta aya yakulu ma qadiman eta anu qadim wa kullu ma jeung ari sakabeh perkara jaa anu datang ieu kullu ma minal muhditsi ti makhluk ti dat anu anyar yakunu eta aya ieu kullu ma muhditsan eta anu anyar. Allahumma alimna amin.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.